أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد yang tadi pekekahayang azan tengah peting opat arah, namun bisa 1000 searah, mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji. Tangetkeun tah sia ade. Teu kudu babejade kakulah hadiahan para kiai seperti eta. Lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha. Mun aya gangguan geus tadina maju jadi henteu. Tadina hebat jadi kurang. Ah, ieu berarti aya gangguan ieu. Adzan 1000 kurang hiji. Berarti 990 wali. Pengen susah banget bisa hitung-hitung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dina wengi ieu urang kumpul di bumi Bapak Haji Sanusi. Kalayan tujuan dorong doa patali anjeunna rek ngalaksanakeun lalampahan anu jauh nu biasa mah sakadar ka Jakarta ka Bandung ka Surabaya ieu mah endeup naek kapal. Sedengkeun kapal mapan di luhur aya angin saeutik oyag sieun kudu naik kapal sieun sebab besi ngubrus sieun naik kapal pantak Sanusi wasiat asa deuk paeh bae aing teh ieu ka Mekah teh asa deuk paeh ka Mekah mah beda. Urang sering ke Malaysia naik pesawat biasa bae, ke Surabaya naik pesawat biasa bae, tapi di ke Mekah mah beda tah, asa deuk paeh bae. Aya nu paeh langsung di ditu. Kamari kula umroh jeung Haji Pendi deuk diwakafkeun di ditu ku kula. Balik deui nya. Padahal di dina geus wasiat ka anak injuna. Bahkan anak injuna ge ngadoa, geus lah kena ulah balik deui gitu. Tapi jangan balik deui. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu mantak dikumpulkeun teh lain naon. Rasa terharu, cahaya iman anu timbul lamun teu aya cahaya imanan jelema moal daek ka Mekah. Aya jelema sugih saadag-adag tapi teu aya imanan moal ka Mekah. Aya jelema susah jasa tapi aya imanan tetep teu ka Mekah bae. Ngan hayang ternyata horeganan ka Mekah mah bener-bener panggilan Allah. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Alaya di alam arwah kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah, wahai Ibrahim, di alam arwah
jadi urang teh hirup kuari geus kadua alam. Pertama alam arwah, memeh dijieun dunia Allah nyieun arwah heula, di stok arwah teu kurang teu leuwih. Jadi lamun masih kena aya roh nu can kaluar moal kiamat, lamun geus eueuh deui roh nu bakal dikaluarkeun terjadilah kiamat. Mantap tanda moal waka kiamat mun aya kene nureuneuh, hendak mun aya nureuneuh usapan ku urang nuhun ya urang neng aya kene neng nureuneuh emang kunaon moal waka kiamat nagara ieu sebab ieu roh can keluar. Tah nomor kedua sanajan zina, sanajan zina roh aya kan di dinya. Nomor kedua aya kene aki-aki malaka kiamat isinin dunia ka aki-aki mantap kajipan iku kula dibawa bae ge maksudna negara isinin gajana tapi modelna aki-aki ge barang daharna lobaannya jeung kula lain normal. Nah di alam arwah dipanggil, hai Ibrahim gerokeun manusia supaya nyaba ka Baitullah menghadap kaula. Niscaya engke bakal daratang di berbagai penjuru dunia. Kangjeng Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais di alam arwah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farrada alaikumul hajja fahujjuhu. Sanyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh haji, segera aranjeun daratang untuk menunaikan ibadah haji. Di alam arwah urang roh aya nu ngajawab aya nu henteu. Lamun ngajawab jawabanana labbaik Allahumma labbaik. Lamun ngajawab sakali ka Mekahna sakali bae sanajan sugih. Lamun dua kali ka Mekahna dua kali. Lamun 3, 4, 5 nyana bakal ngalaksanakeun sesuai jeung jawaban baheula di alam arwah. Mudah-mudahan urang kabehan baheula di alam arwah ngajawab kabeh. Mudah-mudahan ngajawabna ulah sakali. Sabaraha kali? 10. Baru 10 sakali ge encan. Ngan mudah-mudahan. Lamun teu ngajawab sadajan sugih teu ka Mekah. Lamun teu ngajawab baheula di alam arwah moal bisa. Nah tanda bahwa Bapak Sanusi poe ieu walimatus safar geus aya tanda nyana meureun baheula ngajawab. Eta lah jawabanana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Eta bahasa eta babacaan nu biasa dibaca ketika urang melaksanakan ihram. Kuari mah ulah urang sanajan bagus coba bacaan eta teh subuh urang wiridan eta di masjid. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik isuk-isuk atawa di mushola. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Pasti urang di budak tewak kiasana OTM we ka jemaah. Pasal babacaan teh macam-macam. Aya eta berarti haji, lamun takbir berarti lebaran kan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sanggilang bagus kuari lamun dibaca di mushola di masjid sing haden teh sing hade lantaran babacaan eta kan didengekeun ku ahli kubur. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ahli kubur hudang euy
lebaran nah keluar lamun dibaca di demos ya ulah sembarangan eta babacaan lamun sok dibaca inni ra'aitu ahada asyara kaukaban karantuna eta tuh sia nya berarti orang bojong eta bae meureun diwirid aya babacaan nah lamun hayang dagang maju ya dagang sendal beak sepatu beak sore diasukeun ka toko isuk beak dipaling meureun teman eta babacaan tadi tah babacaan tadi wa azin nasil hajjatu kan jalahu ala kulli damriyatin min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi' nah ini datang ke amik bagi geus cukup tak datang ka dinya kiai sabaraha macana ulah loba-loba dibaca sapeting 999 tuh ngajowak waduh seringan maca eta insyaallah eta babacaan eta hikmahna lamun dagang insyaallah lamun urang jadi lurah moal kebal deui diangkat ku Allah hedek diangkat ke mana tuh lurah jadi camat moalnya nama tuh namun jadi camat ona bisa jadi bupati lurah gak bisa ku hari mah ya antar cek urang kula we urang bojong sanu dek siap jadi bupati ku kudu didukung mun aya nu jadi bupati kula ngadukung asal bere Haji Pendi teh 1 miliar jangan amin bae ngadoan teu naon henteu emang betolol mah kos kidul lah nah di alam arwah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menyeru maka ayat tersebut maka arwah ngajawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik maka anu endek ngalaksanakeun ibadah haji geus ulah babacaan naon eta bae apalkeun dikuari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak eta bae 3 kali maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beres eta rabanatina eta bae labbaik Allahumma labbaik ya Allah babari wiridan ka Mekah eueuh babacaan cara salat nu fardu eueuh eta ge hidaek eta daek mah cicing masalah cicingna teh kudu lebek-lebekan teh kudu geus masalah lah ya nyebut lebek-lebek moal masalah teu kudu teh mah ngan bagusna doang afdalna maca labbaik Allahumma labbaik berangkat sing ade di dia berangkatna jam sabaraha lamun jamna jam lain jam makruh salat misalna lain ba'da subuh atau lain ba'da asar eta salat sunah safar usalli sunatas safari rakaataini lillahi ta'ala kayak ada lagi monyet segala gajah teman safari aduh nah itu tapi lamun diberangkatkan ba'da asar pasanusi beserta ibu ulah sanajan ayan mitade geus salat sunah safar ulah pengetkeun atau ba'da subuh memeh jam 6:30 lah ulah salat sunah safar ulah bae geus langsungna make baju biasa berangkat teu kudu salat sunah safar jadi salat sunah safar ulah dilakukan di waktu makruh berangkat ti dia diberangkatkeun di azanan heula kos nu pae kan di azanan iki di azanan mun azan sorangan bae asal si mun ngaberangkatkeun
nu ngazanan adzan sorangan sakadaeknya nangis ngan ulah qomat disunahkeun azan tapi ulah qomat sebab lain dek salat okos urang nguburkeun mayit cek Imam Syafi'i sunah di azanan tapi berbeda jeung kakarak keluar orok ka dunya lamun orok keluar ka dunya lahir ibuna sunah ceuli katuhu di azanan ceuli kenca di komatan orok eta kakarak keluar ti rahim ibuna ka dunya kuari jelema endek asup ka kuburan dek balik berarti dikubur ditasbihkeun hukumna jelema nu maot ka jelema nu kakarak lahir ka dunya dina pada kudu diazanan ngan kudu aya perbedaan antara musabah jeung musabah beh lamun orok mah nya azannya qomat tapi lamun dek paeh dek ka kuburan mah azan bae ulah qomat tengetkeun takos kitu kita jadi kula sering jasa ieu ngadenge nu qomat mungkin nanya di jero kuburan salat Allah bahwa aing teh teu naon ngan teu bagus urang teh kudu sesuai jeung aturan sakali deui orok mah azanan ceuli katuhu komatan ceuli kenca abeh manehanana nu pertama kadenge ku ceulijana asma Allah jadi gede setiknya geus ngadenge oh baheula aing di azanan di komatan sakieu ge di azanan di komatan tilok salat sia umpama nah aing di kuburan mah azan bae ulah di komatan sarua jeung berangkat ka tanah suci sunah azan tetapi ulah qomat nah lamun pohon masa bodoh ieu keur carita ieu bahkan lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae nya ngajejes teh ngajejes teh baju-baju nah di jampean kudu kali hikmat geus wiridan wa'azin finasi tadi geus menta doa anak kasasa geus tapi macet bae adzan tengah putih di tengah imah opat arah mimiti ka kulon aju ka kaler aju ka wetan aju ka kidul adzan urang adzan di tengah imah sorangan ka kulon ka kaler ka wetan ka kidul tengetkeun opat arah ya be maju ih ayo ngaji lantaran namun teu maju-maju kan sanu bisa ngabangun masjid coba yuk nah dik sanu ngaberangkatkeun indung bapak ayo maju makan ngeunah urang bisa kawin deui kakulon heula mimitina azan biasa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah lain qomat azan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah saarah 1000 siapa hidup di pere jajaten be kitu heran aing mah kumaha maju-maju datang ka irah ge di bara 1000 boh berarti sarua jeung kajen aing mah susah ge siapa hayang hiji aja sugi teu beres urang bojong dasarna serius kalau baye sebab nu mantak teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus ku kiai biasa geus nyana ngawirid geus teu maju-maju di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun mungkin aya gangguan ti luar mungkin dirina kurang meneran maka ku azan 1000 mun bisa saarah 1000 lamun teu bisa 1000 bagi 4 jadi sabaraha 250 ku coba ku ente tuh mulai jam 9 jam 9 coba ini hayang nyaho itu ieu mah hayang dek sugi dek itu mah hayang nyaho balanan azan
250 kali 250 searah sabara jam coba. Lamun sajam berarti 4 jam. Tinggal kumaha NTP ku lagi can orang ieu. Atuh cuma can orang susah sih mah. Pajar sopo gua juga ini mah tolol. Lain can orang susah, can orang dagang. Atuh ulah make speaker. Ulah puting-puting wiridan make speaker. Beres ya anak buah. Tah serius sih lain lalagan nu pulan nu mantap ngomong gitu kunaon di dia lebet telu lain lalagan ieu karasa. Oh berarti lain sabarangan ye eueuh di jampe berarti azan, eueuh di jampe berarti azan. Pok ente ka mana neangan jampe na hese di bojong kono lebet telu kieu ieu karasa ieu karasa lain lalagaan telu birat ieu telu malulu ieu. Wah cenah kiai sok nyaho ih lain dicekal hiji bisa ya. Tah eta wiridan hiji tadi wa'azin, nomor kedua jang penangkal ilmu anu ku urang teu dipake kahayang azan tengah peuting 4 arah, lamun bisa 1000 saarah, mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji. Tangetkeun tah sia ade. Teu kudu babejade kakulah hadiahan para kiai seperti eta. Lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha. Mun aya gangguan ge tadina maju jadi henteu, tadina hebat jadi kurang. Ah ieu berarti aya gangguan ieu. Azan 1000 kurang hiji berarti 900 pengen susah banget bisa ngitung aja. 1000 kurang hiji sih 1090. Itu beres. Nah itulah. Nah ya mulai berangkat. Ulah sholat sunah safar lamun di waktu karohah, kecuali lain waktu karohah sholat sunah safar carana besi pohoy mah kula mangabejaan khususna kan untuk berangkat haji umumna ka urang sholat sunah safar lain ka Mekah bae endeuh ka Tangerang sholat sunah safar sunah urang di dieu ka Tangerang atuh sholat sunah safar lah sholli sunah safar rakatain Allahu akbar dekat Tangerang mah jauh teuing lah. Dia bojong berarti ende ka Cikupa. Deket kan? Salat sunah safar. Di mah aya salat sunah safar ka Mekah. Ai kitu mah ka Tangerang, ka Tanah Abang tilok salah. Sok salat sunah safar. Allahu akbar. Babacaanna rakaat awal Yasin. Rakaat kedua. Kula gak dina hate pasti ngajoak ya. Bener bae. Jatilok burung nggak sholat rakaat awal kuya rakaat kedua kulu itu biasa nggak karena hati negatif biasa kiai itu nggak tenang boro-boro eta taraweh ya eta wae gula masih gitu nggak cara nasi ada masih salah ya orang ngalaksanakan sholat sunah safar make pakaian nu endut dipake berangkat ulah orang sholat sunah safar haju ganti salah ieu kula sering jasa nempon undek ke Mekah nyana wudu tas wudu ka kamar sholat sunah safar beres haju ganti deh salah lain make baju nu endut dipake berangkat lamun make batik nu make jas mana nu endut dipake berangkat eta lah nu dipake sholat sunah safar berangkat dia mungkin ke masjid Al-Amjad dirinya langsung berangkat ke pondok gede langsung ke mun gelombang awal berarti Mekah mun gelombang awal Madinah gelombang kedua berarti Mekah
sabodo tama terserah. Nu jelas urang gelombang awal berarti di Bir Ali make ihram. Gelombang kedua berarti di Jidah make baju ihram. Ieu mah ngan sakadar ngabejaan. Besi di kapal loba nu make baju ihram teu kudu urang mah di Jidah bae. Besi dipaksa ku pimpinanana terserah ngan carita di Jidah ge insyaallah cukup sakitu ge keteranganna jelas. Mandi heula wudu beres wudu urang salat sunah ihram tah salat sunah ihram ge kudu ulah di waktu karohah. Bisi urang ihram ba'da asar ulah salat sunah ihram. Ihram ba'da subuh ulah salat sunah ihram. Di waktu karohah ulah salat sunah ihram. Beres, Allahu Akbar. Selesai niat ihram. Bayangkeun ku urang ketika urang ihram make dua helai kain, hiji jang nutupan aurat tanpa make nanaon deui. Teu meunang make calana, sempak kaos teu meunang. Hanya dua helai anu teu meunang dikaput disambung. Hiji jang nutupan aurat ka handap, dua jang ittiba luhur ka dieu. Eta teh lambang lain sakadar sakitu. Ternyata urang dek menghadap Baitullah. Baitullah nu aya di Mekah adalah Baitullah anu zahir. Intina dek menghadap ka Gusti Allah. Horenganan teu meunang mawa nanaon ka Gusti Allah mah. Teu meunang make lepis, teu meunang make samarenda, tamer, teu meunang make batik, teu meunang make jas, teu meunang make baju-baju nu dikaput, hanya dua helai. Teu meunang mawa dunia orang ka Gusti Allah, lepaskeun dunia. Sabenerna horenganan lamun di Mekah teh aya Baitullah zahir, di diri urang aya Baitullah ruhani. Lamun udah berangkat ke Mekah dek menghadap Allah, menghadap Baitullah zahir, urang nu di imah bae leuwih mantep tibatan jelema nu ka Mekah sebenarnya mah menghadap ka Baitullah ruhani. Di jero awak urang aya Baitullah, di jero awak urang aya Baitullah. Awak urang teh Masjidil Haram. Di jero Masjid Haram aya Baitullah, aya kolbu. Urang tawaf gara-gara di kolbu urang bakal leuwih hebat tibatan nu ka Mekah. Ruhani urang tawafkeun di dieu. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah. Jadi aya dua, nomor kahiji nu berangkat ka tanah suci menghadap Allah. Ihram heula ulah make nanaon. Berarti eta adalah merupakan suatu lambang ka Allah ulah mawa dunia bakal hebat kira munggah hajina. Urang menghadap Baitullah ruhani nu aya di awak urang, tinggalkeun geuraja dunia ulah aya nanaonan. Wa tahhir baitiya lit taifina wal qaimina wal akifina war ruk'i sujud. Bersihan geura teh Baitullah. Baitullah begitu sok bersihan ku askar. Baitullah urang di bersihan mantap bakal mantep. Dira doana ge kurang kumaha Kangjeng Nabi mapatahan masyaallah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnatin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah imanan bika ku iman ka Gusti abdi teh Gusti. Abdi teh ieu teh berangkat ka tanah suci teh imanan bika iman ka Gusti. Ku sinar iman ka Gusti ku abdi ditinggalkeun negara Indonesia. Lamun lain iman ka Gusti itu sanggup abdi ninggalkeun bojong. Imanan bika. Allahumma imanan bika Gusti. Ku iman ka Gusti abdi ge boga imah Gusti dicat hejo mah imahna ge.
ku iman ka Gusti geus teu kadeuleu iman teh, teu kadeuleu imah teh, hanya Gusti nu kadeuleu. Imanan bika ku iman ka Gusti berani abdi ninggalkeun imah. Allahumma imanan bika ku iman ka Gusti abdi boga anak ku abdi ditinggalkeun anak abdi. Allahumma imanan bika ku iman ka Gusti perusahaan abdi ditinggalkeun ku abdi. Allahumma imanan bika ku iman ka Gusti tatangga-tatangga abdi ditinggalkeun, padahal batur abdi ka pasar, padahal batur abdi ka mushola, padahal batur abdi ngariung, padahal batur dan segala-galana ku ayana iman ka Gusti imanan bika ditinggalkeun ku abdi demi keutuhan Gusti. Masya Allah karim eta lamun dijabarkeun doa ti Kanjeng Nabi, Masya Allah, oh papadana Allahumma imanan bika ku iman ka Gusti abdi teh ieu teh rek berangkat seakan-akan bojong eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan imah eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan keluarga eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan perusahaan eueuh nanaonan di hati abdi. Dengan sinar iman ka Gusti ninggalkeun segala rupa, siap paeh sekalipun hanya Allah nu aya di hati abdi. Eta doa ti Kanjeng Nabi mun dijabarkeun eueuh papadan, Allahumma imanan bika wattiba'an li sunnatika wattiba'an li sunnatin nabika imanan bika. Wah lamun dijabarkeun kabeh moal geus datang ka subuh eta sakitu beta Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, jeung ku gara-gara abdi ngabenerkeun ka kitab Gusti lain sakadar dibaca ieu Quran teh, tapi ku abdi teh dibenerkeun tanda ngabenerkeun ka kitab Gusti saat ieu eueuh nu aya di hati abdi iwati Gusti ditinggalkeun kabeh pohara. Nah urang teh kudu ka Mekah kitu bae geura di imah, urang dek salat ka Gusti ulah aya di hate, ulah aya sapatu ieu dek salat sapatu ngajejer di dieu, sendal ngajejer sendal bojong. Allahumma imanan bika Gusti ku iman ka Gusti abdi teh ieu teh di jero masjid zahir abdi batin abdi ninggalkeun sagala rupa ulah aya nanaonan geura mantap geura. Nah ieu Kanjeng Nabi mere doa kulantaran teu dijabarkeun teu kaharti ku urang, jabarkeun geura ge Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnatin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan bagian ruhani ieu geura bagian jasad eueuh nu kadeuleu ku ariku Mang Sanusi jeung pamajikanana komo geus berangkat terus naik pesawat. Apakah aya kagambar imah moal aya, apakah aya kagambar babaturan moal aya, tanyakeun ka nu geus berangkat munggah haji apakah aya kagambar sagala rupa nu aya di lingkungan moal aya. Hiji bae nu kagambar teh keagungan Allah anu dilambangkeun ku Baitullah di Mekah. Rindu urang ka Baitullah. Masya Allah. Terus berangkat hayang geura inget-inget deui engke inget-inget deui ka lembur geus beres haji karak balanja urang di dinya aya anu mesen tadina tetangga Sanusi ulah nanaonna kula mah cenah eta bae tiung hideung aya nu minta tiung hideung aya nu minta teh kokonen we cenah Mang Sanusi. Nah siap punta penta ngabiayaan teu ka aing ulah kitu. Aya nu minta sajadah, aya nu minta susur, aya nu araringet kabeh, bahkan aya nu minta pangyebutkeun di ditu. Misalnya sih kula sebutkeun bae cenah kula bisa ka Mekah. Ha insyaallah geus. Jol deui tetanggana pangyebutkeun kula bisa ka Mekah. Haye geus, kulantaran loba ditulis. Tulis benerna tetangga Mang Arif minta pangyebutkeun, tetangga Mang Junaid minta pangyebutkeun, tetangga Mang Udin pangyebutkeun, tetangga deui Nyi Ipah pangyebutkeun, tetangga deui Nyi Sarwiti. Aya teh datang ke Mekah kula mantan loba disebutan hiji-hiji, disebutan di hadapan Baitullah. Ya Allah ya Rabbi, Mang Udin
pangjebutkeun cenah supaya ka dieu udeun ka dieu askar kieu bae isi budak keur berdoa naon ieu kabeh disebutan mang anu pas can beres katabrak ku jelema anu tawaf ragagan suratna ka dinya ya Allah ya Rabbi seluruh yang ada di situ saya serahkan kepadamu ya Allah dan saya tunggu jawabanmu nanti di Indonesia tolong teu kudu eta mah zaman baheula emang geus kitu main sebut-sebutan teu kudu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nailah munggah haji intina dek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah haji didinya aya ridho Allah jelema nu bisa ngalaksanakeun ibadah haji sesuai jeung syarat rukunna dijelaskan dina Al-Qur'an wa man dakhalahu kana amina jelema nu asup ka Baitullah yakni ngalaksanakeun ibadah haji secara utuh syarat jeung rukunna aminan pasti aman tina siksa dunia jeung tina siksa akhirat numantak nujihna cek Kangjeng Nabi al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada dan kadituna cek Kangjeng Nabi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah haji mabrur eueuh deui babarsta kecuali surga mantak jelema tas munggah haji geus eueuh dosaan urang papag ke kaditu asal tarurun gegeran peluk sebab urang sarua jeung meluk ahli surga geus urang bojong kalau mun sanusi balik di ditu cepet bahkan lainnya bae bisa erang darang cepet set Haji Pendi itu mah kos itu mah belum jasa salah nah aing salah sih mah ngaja itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah geus jelas haji sanusi mah bakal berangkat menunaikan ibadah haji urang nu ditinggalkeun supaya akur ganjaranana sakumaha anu sok dijelaskeun ku para kiai para mubaligh para ulama di zaman Kangjeng nu boga duit mah jelas marunggah haji nu susah bebeja ka Kangjeng nu sarugih mah bisa melaksanakan ibadah haji ai kitu cek Kangjeng kabeh mah nu susah cek Kangjeng Nabi hayang akur nu susah jeung nu munggah haji gampang kumaha salat Jumat berjamaah al jum'atu hijjul fuqara salat Jumat adalah munggah hajina jelema nu susah. Nah iya orang susah ya itu bisa munggah haji baik susah terboga duit maupun susah cara nah kan kuari malah mendaftar 17 tahun jadi kuari lah mendaftar munggah haji kaberangkatnya 17 tahun gitu lah kuari daftar umur genep 10 tambah 17 sebara lain 77 paeh malah kabur berangkat lah gitulah iyalah urang mah ditinggalkeun geus kaheula-heula bae ngalaksanakeun salat Jumatna tak bisa-bisa lamun tadi ibadah haji lambang ninggalkeun dunia teu meunang make nanaon usahakeun geura-geur ku urang ku ari di dieu mulayan renung-renung ku urang orang dunia teh ngahalangan urang ka Allah dunia ngahalangan urang ka Allah bisa-bisa keur salat urang poho kana dunia kadanan di jero salat jeung di luar salat ieu mah di jero salat bae urangnya di jero salat geus poho kana dunia geus mantep jasa mantap usahakeun lamun batur tawaf di Baitullah Mekah urang tawafkeun di Baitullah qalbu urang carana ngan aya insyaallah urang aya hiji cara ibadah haji ruhani awak urangna cicing bae tetapi urang okos du munggah haji sehingga urang aya dina katentreman jeung ketenangan sarua ibadahna jeung ibadah haji ialah dengan cara menghilangkan segala rupa kokotor-kokotor nu aya dina qalb coba ga nu di dapur mawa eta naon gara lap anduk tah supaya ulah ngocor caina santri nu di dapur mawa anduk gede supaya caina ulah ambalaya
nu di dapur sahabae mawa anduk nu gede supaya jaina ulah ambalaya. Tanyawan gorima orang majelis orang balalocor kula insyaallah aya rencana dek ngabangun majelis biayana kurang lebih 12 miliar siapa ini maksudnya ngabantuan can Gus wah serius ya mah serius lantaran geus ngimpi kos ngabangun masjid ngimpi heula gampang jeung almarhum seserian jadi ampang kuari geus beat 10 miliar leuwih 11 masih digarapkeun hampang cek nu di majlis heueuh atuh jeung bantuan teu naon pasti hampang. Tapi ayah unggal Jumat kukula diberitakan kadang menang 9 juta kadang 10 kadang 11 kadang 15 kadang-kadang ayah 19 juta itu unggal minggu enggak. Jadi alhamdulillah ngawujud. Nah ya diperkirakan 12 miliar gambarnya ke saya jenah mau ngaji salila ngabangun malu kula mah ngabangun teh menta moal ngahayu-hayu moal ngan nyaritakeun peda balocor tu bocor ngobe kula geus lila teuing jadi dibangun insyaallah rencana menta moal ini beneran ngahayu-hayu moal cenah moal ngaji salila ngabangun Allah ingin jual wakam ngaji cenah geus anggeus sekarang supaya urang ieu doang ambalaya Jadi lamun 12 miliar aya nu sugih 12 bae. Seorang 1 miliar anggeus. Cak nu sugih geus mulai kuari moal ngaji. Ngomong geus ngomong gitu masakna. As nu ngarasa sugih pasti moal ngaji. Dina ngajina jauh. Diri itu di mobil bae yang mangajina. Moal pati-pati ngawuduk lamun can boga kalapa paling tinggal kerupukna doang. Aduh Masya Allah kari hujan umat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam yakni kaum Bani Israil anu dihina-hina ku Firaun anu dijadikan budak ku Raja Firaun gawe diarah tanagana teu dibayar anak lalakina dibunuh letikan anak awewena diantar perdagangan jeung pertanian anak hasilna kudu lapor ka Raja Firaun
lapor lain salapor-laporna tapi dicokot upeti kunyana mogering teu diurusan nini jeung aki-aki teu aya we pengurusan sama sakal Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Musa kita nyalametkeun kaum Bani Israil sebab Bani Israil mati Israel nyana di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ka Mesir anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mah ngumbara aslina kaum umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti. Geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israil digawekeun sadaekna diarah tanagan dibayar mah henteu kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki awewe diantep dagangna kudu lapor cokot upeti kitu keneh pertanian cokot upeti sangat biadab tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israil. Kangjeng Nabi Musa diturunkeun ku Gusti Allah kita nyalametkeun kaum Bani Israil kita dibawa ka ditu ka Israel supaya talalenti ketika adu kekuatan Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun nu dimaksud Kangjeng Nabi Musa dinyalametkeun kaum Firaun Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun tetap Kangjeng Nabi Musa teu meunang mawa umat Bani Israil ka negara Israel ketika dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ke Israel keluar di negeri Mesir dibunuh mau tidak mau luar biasa penganiayaan mantap Kangjeng Nabi Musa ngajanggikeun ka kaum Kangjeng Nabi Musa ieu ne kaum Bani Israil sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kangjeng Nabi Musa teh Kangjeng Nabi Musa sarabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israil harapan anu luar biasa ti pangeran urang yana Allah moal kebedeui engke musuh-musuh aranjeun yana Firaun beserta para penggawa-penggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah ketika hancur kerajaan Firaun ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh maka fayanzur kaifa ta'malun proses heula selama Allah ngajanggikeun bakal dijagikeun khalifah kaum Bani Israil Mesir setelah kanyut setelah hengkang setelah hancur Firaun ieu horenganan melalui proses heula di dalam prosesna fayanzur kaifa ta'malun Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israil. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa tahap demi tahap sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat
farsalna alaihim tufan wal jarad wal kummal wad-dhafadi'a wad-dam ayatin mufassalat. Disiksa minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa, siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakuma perjanjian anak bakal iman, ternyata buktikan colah turun dari siksa tekuat yang disiksa datang deh ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deh ka Gusti Allah, leungit deui siksa, tungguan deh perjanjian anu bakal iman dah sabulan, ternyata lain iman buktikan colah turun dari siksa 5 kali kitu bae, terakhir tetep bae buah kawarana deui. Mementak diabadikan dina Al-Quran, ayat tinggal ayat orenganan kaumna ada di gunung-gunung pastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sadarombong ngadi gunung gede ulu sakitu geus dijelaskeun ge doakan jeung Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman endan nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa, ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaan nama kaum mujrimin, kaum manusia sangat biadab, sangat berdosa, terpercaya pangeran teh Allah, percaya bahwa Kangjeng Nabi Musa teh Rasulullah. Tapi pertarungan teh terus bae, terakhir pertarungan teh tah nu kamari dicaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh udag Raja Firaun maksudna Bani Israil tedek dibeakeun kabeh udag. Ternyata Kangjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara, disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan, pernah ke Mesir mah kuari kabayang lautna. Anu encan pernah ka Yordan, can pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu. Paling jagonya na Kamauk laut Tanjung Kait. Bari meuli lauk melem lauk didinya teu kabayang laut-laut nu aya di ditu manu bersejarah. Urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu Tanjung Kait paling jago Tanjung Pasir Ancol itu di kulon aya urang zarah teh Laut Labuan anu laut eta mah tuh kapan pohara jasa ombak nu gede, sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya di Labuan mah asal kreditan teu kabayar kaditu diputuskeun cinta kaditu dagang rugi bae kaditu lalaki teu laku-laku. Lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir, kabayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir. Di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis, jadi babarieun jasa anak tampung
tambo tek tanda tangan sebutan hiji-hiji atau caknya mun cara ngomong urang mah geus teh kudu disebutan ieu tah bagikeun ku sia tah geus bagikeun peting-peting teh beres berangkat urang ke kapal peting naik kapal ke Mesir. Masya Allah. Kemudian dirinya di Aqaba anu katingali 3 negara Mesir gitu, Yordan, Israel, Palestina. Rentul kota katingali nementek terindah sadunia. Lampu Mesir, lampu Yordania, lampu itu Israel atau di Palestina ketinggal deket. Masya Allah. Nah lempar terus cicing di sisi istirahat makan segala rupa etalah Laut Merah. Terus kebelah itu ngaranna Kulzum. Ye nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikan ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun di Mesir titah melah laut melalui tongkatna. Pepehkeun Musa, tunggalkeun Musa, eta tongkat kana laut, tongkat pepehkeun. Pak. Nyingkap cai. Nyingkap cai lain lalagan. Handap bisa pakai jalan, numantak bisa pakai jalan teh. Tes rata luar biasa. Berangkat kabeh nyebrang di Laut Kulzum. Masya Allah karim. Kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh teu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah, tapi selalu make sabab. Mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu matungkeun coba laut jauh ku hari mah kahujan jamal mempan maningan ge coba bae besi aya nini coba hajar tak kutungkat eta asana sakaligus ceger ngagoleh itu nini mah teu kudu make tungkeun taye sejarah anu luar biasa. Kanjeng Nabi Musa nyebrang diudag ku Raja Firaun. Ingat cak Raja Firaun jaya malaut kok aya jalan ka Jajaden teu harti aing mah teu harti cak Raja Firaun japan ieu Firaun teh pinter atuh pangeran jaing teu nyieun jalan kok aya jalan balik deui dek balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda blak malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jaluk sander eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak har geus dihar kuda kuari geus nyawan har belok siap artinya har belok geran eta bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah coba lamun ku urang dikieu-kieu hei kuda megol teu ngarieun lain bahasanya tapi har jauh. Nah begitu dek mengkol kuda deg malaikat Jibril alaihissalam eta deui hebatnya sama malaikat Jibril buntutna ngacung aduh aya bae ngacung bobogaana di kitu-kitu sia anu di luar teh jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan kuduna makan nurut ka nu numpakan
diherkeun teh biluk iman teu kuda teh nyongsrong ngelebobogaan kuda nu hareup lantaran cek jana meureun lain deui bayu ku model jadi kuda Firaun mudag lain mudag naon mudag eta nu mantak jawarahan teman-teman mea ka Karawang mudag eta hektaran beak ka Subang beak ka Cianjur beak eta sawah hektaran ojol jeung sawah menjong orang kayak sejarahna waktu terus Firaun gregeteng goblok sia kuda tolol sia kuda ku aing dihareur enahan ka dieu bae maju ceknya itu saha di dihareur tolol jasa terus bae kuda kikian atuh malaikat Jibril jago jasa tuh ngagodana kuda nuturkeun datang ke tengah laut brek laut nutup deui beak wabeh Raja Firaun Patihaman ponggawa-ponggawan beserta bualat-bualat tentara kaum-kaum nu milu beak wabeh leg-leg kucai selesai Raja Firaun beserta kaum sangat biadab galkan yang Nabi Musa alaihissalam kuarigeus aya di daratan Yordania belahan utara kanjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun ende kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian kamari asalabukum ayyulika dumakum wa yastakhlifakum fil ardh engke bakal dirusak dihancurkan musuh aranjeun yana Firaun setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun ka kawasaanana nu tadina Firaun beserta kaum kitu kuarima bakal dicekelna ku kaum Bani Israil sebab Fir'auna Hamana tentara-tentara ludes kabeh tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah pohara amat mentekan jeung Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara urang lain cara calon geus terkenal bonem ditagih rebo ditagih di ke Senen tagih di rebo ke ditagih di Senen jadi bonem terkenal di Cibadak aya gang bonem Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabar lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang ge kitu urang dijanjikeun bakal sugih make proses dijanjikeun bakal jadi kiai make proses dijanjikan bakal jadi wali make proses eueun ujug-ujug jadi kiai eueun ujug-ujug jadi wali
nu ujug-ujug sugi tetap make proses payanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleu selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleu heula proses-proses kitu bae terus ngan urang mah nu nerangkeun kahiji nomor kadua mata hate urangna poek nomor katiluna urangna kagoda pilkada pilgub pilpres kagoda kuno kitu sebenarnya mah atuh sakabehna rasul di mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna. Kangjeng Nabi Musa digerakkeun ku Gusti Allah kita mukalamah jeung Gusti Allah. Emang Kangjeng Nabi Musa digerakkeun ku Allah cara urang Musa ka dieu lain kitu teh urang Kendal Musa ka dieu ge orang Kendal, orang Putat, itu. Orang Cilongok mah tetep. Cilongok mah hebat. Musa ka dieu. Cilongok. Tapi lamun orang Kendal mah, Musa ka dieu ge. Tilu nu ngaran Gelam, Kendal, Ketos, eta sarua Ketos jeung Putat. Eta kus kali itu ngomong. Lamun Gelam make jiji. Naon tak naon ke jiwa kita gelap eta ji jantu eta kos gitu ada di gelap mah jantu mal bisa sih ya lamun can orang ka gelap mah je emang kumaha gitu eta kos gitu ge eta lengkong ngaranna lengkong eta ji jantu asal kos gitu bae di mana bae gelam ketos iya tuh kalau banyak tapi tetangga hendaknya nasuk ke Cilongok hari sini sebab Cilongok mah hebat aya nu pangjorena pondok tuh pangjorenya satamangis teh Kangjeng Nabi Musa digerakkeun ku Gusti Allah lain cara urang atau cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadits pan Allah mah mukhalafah lil hawadits ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah opat kudu diyakinkeun hiji la ilaha illallah pangeran kecuali Allah berarti Allah aya dua la ilaha illallah Allah teh hiji sanggeus aya yakinkeun Allah hiji dua tilu la ilaha illallah nomor katilu la ilaha illallah yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan nomor kaopat yakinkeun la ilaha illallah salian Allah meunang Allah kitu wae la ilaha illallah teh sambarang wow iman mereka teh nyomakna illallah cauna koneng gede illallah cauna rada letik la ilaha illallah tolong dapat tarekat bloon tamu kos Haji Pendi Kipudoli nyari unggah kos gitu teh sebereres